Hmm. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang paketnya. Kelantosannya, antosan. Ih, bukan tukang paket kalau keturup emuk lu datang. Naon maneh? Atuh biasa we, meni jiga nu hoream kitu. Lain juga no hoream, da emang hoream. Mek naon ka dieu sih? Hoream ari kamari ngajak ke Oyo sih. Ya, Naon ieu? iya teh batako neng nyajajaneun atuh keur di dinya ya. Jika penyambungan ya mah. Bakso aci nya. Ya. Kue semprit. Ieu naon ieu? Nah, eta nu bermakna maneh eta kos kaki teh keur ngalindungi telapak kaki neng kan surga aya di telapak kaki ibu. Atuh bikeun we ka maneh mun mah. Nya maksudna kan neng ke bakal jadi ibu dari Gandeng ngagombal wae ka dieu we, calik ye. Ya, cangkeul lah tunang tung wae. Jadi kieu neng ayeuna atek menyampaikan sesuatu. Kan arurang teh geus berteman lila nya geus saling bercengkrama lah anggot tipe ting masuk sering picean nepi ka sare teh nepi ka HP teh murag kana dada geuning. Nya maksud mah apa urang teh hanya sekedar berteman saja ngarti teu neng? Nya abi ngerti terus? Ya kumaha mun arurang teh bobogohan we neng. Ameh ieu geuning hubungan urang teh legalitasna ieu jelas. Sok ribet ari bobogohan teh ah. Naon sih nu matak ngaribetkeun neng da moal aya regulasi nu ribet ieu jeung mah. Kalem we masing ayeuna jadian ge ye. Terus isukna neng selingkuh teu naon. Seuri deui jawab. Kumaha ye daek teu neng tong nyieun bimbang lah. Kieu. Bere neng waktu seger ngajawabna nya. Kalem eta mah neng iraha we ngajawab mah. Da soalna ieu tujuanna serius kan jadi perlu dipertimbangkan heula. Ge da bade sabar nungguan. Tapi tong lila teuing oge da kesel. Ipan, ayo balik bareng. Balik we sorangan. Ya tuh hoyong bareng main PS Balik lah. yuk. Ini Hai Pan, mu. Resa. Kedap. Apa bu? Ieu ibu nitip amplop ya keur uah hidupnya. Ieu isina surat teguran siswa ya. Kudu dibaca ku uah hidupnya. Kade tah. Iya bu. Langsung arwe we nya. Jeung eta hidup ge kudu ringet tah SPP can bayar 3 bulan. Terus nilai hidup teh jar blog gitu tah. Matakna tong kana FF wae di bumi teh geura diajar. Nek jadi naon maneh? Iya bu. Geura Jung. Jeung eta isukan mah tong make sendal capit atuh. Gera anterin suratnya mu. Hah? Aing. Kumaneh we Jung? Bunglah orang masieun apal meureun si Wamun geus curak carek. Terus gimana? Teu nyaho. Tuh, lu mah gitu giliran udah praknya suka papai. Kumaneh we geus. Ini tadi mah cenah deukeun Pan, cung anterkeun suratnya ke urang, inget gak lu ngomong kayak gitu? Itu harusnya lu yang nganterin mu. Lu yang ditegur itu lu bodoh. Maneh? Lu. Maneh? Lu dong. Maneh? Lu tuh yang diremedial mulu, lu bodoh ngajak dulu? dipelihara lu. Udahlah buka aja suratnya mu, bisi lain surat teguran, bisi surat naon. Tadi cek guru kudu dibaca ku uwa. Yakin gak Ulah sok penasaran? ngalanggar. Baca we ketangnya da teu ngomong ulah dibaca ku Lu mah urang gitu, lain. gua bilangin awalnya suka sok-sokan nolak, giliran gandeng ini aja sia. ngomong wae lah. Gua Penasaran gua. Dear AA Ahmad, jujur Neng emang nyaman sareng AA teh tos jadi rumah kedua bagi Neng. Angot lamun AA tos ngajak Neng ke Oyo sok atoh bisa Neng. lain surat teguran ya mah surat mesum. Gua juga udah curiga ini mah bukan surat teguran. Tapi maaf banget ini mah ya, kalau untuk pacaran kayaknya gak bisa soalnya Neng udah punya ini calon. Bu Edan. Si Uwa jadi badut. Gua bingung. Bagus lah. Tong diberenya ho si Uwa engke galau. Ikanmu. Gini ya, kalau untuk kenyamanan emang paling nyaman, tapi sayangnya orang tua aku milih calon aku karena
calon aku tuh anak jenderal. Ini maksudnya kumaha ya? Bukan ngerti. Hah? Pahami geura. Inti tina surat eta teh si Uwa di ghosting. Kieu mau emang nggak bisa gitu satu awewe punya dua salaki kan Goblok lumayan. sama moal bisa. Bikin oper. Ngir bisa eta euy. Dibikeun maneh mah. Kadiekeun balna tangkurak. Lu yang najong. Tong ulin ka dieu ari teu bisa main bal mah beban Stop. Kadiekeun bola. Jaga cereham teh euy. Iri bilang bos. Jaga tuh perkataan. Kurang ajar pan, warah pan. Pantas aja sepak bola kita susah maju, Oh, orang dasar bibitnya lu. aja kayak lu. Kadiekeun. Lu kalau gak punya etika jangan mimpi jadi pemain bola lu, jadi ketua PSSI aja. Deukeun ieu nu uing. Nah, gua juga punya permainan yang seru selain main bal. Lihat nih. Mana, ya. Cik? Ada dong, permainan beber namanya. Nah, Siap-siap beber. mo. Apaan main bola mulu? Banyak yang ribut gara-gara main bola mah. Silaturahmi ribut. Apaan? Lah ngomong aja teh, Hey. bebeja we yang mi. Nah, ayo mau kita pamerkan. Nih ya. Set. Abus. Ya, ada Menang nanti naon? hadiahnya. Lagi Naon mau lagi. rame, euy. Set. Aduh. Ayeuna maneheun pan. Iya. Duh, kadarieu. Ajaran atuh urangin. Di gue main bal. Gak apa-apa mu. Ntar lu abis ini ya. Tapi lu punya beber gak? Bawa Jung. Embung yang ini we dulu. Ngemodal atuh. Gawe orang mawat ieu mahnya. Iya. Ya udah dong mulai tapi ajarin dulu. Ya kalem. Mu. Ya, bentar dulu dong. Sok. Bentar dulu. Itu curug lu sini, curug sini. Jero Nah, heula. set. Tak kan. Nah, kalau curug lu di dalam berarti lu menang. Ah. Tapi kalau curug lu di luar nih berarti lu digebugan. Gitu sih aturannya. Geus Gitu aja. ngajaran we. Jika aku si mang teh geuning kayak di sekolah. Tarik met. Set. Aduh, asa ngimpi ieu mah nyeri hate. Kalem, masih loba ieu awewe mah, masih loba Nah, gandeng ngomongin jamu kawan. bacot lah gandeng. Nyeri ieu awak. Geus capek. Geus capek mah dinya nyeri we ku awewe tiba heula nepi ayeuna kitu terus. Karena teu ganteng meureun nya makana ayeuna ulah make ieu ya skincare lah. Yuk ayeuna mah wayahna pangneangankeun penggantina lah. Da nyeri hate ku awewe mah cagerna ku awewe deui moal bisa ku baso moal. Pan, maneh loba kenalan ibu-ibu. Cokot hiji jeung si Wa. Ya emang loba tapi masalahnya mereka mau nggak ke si Uwa yang bengetnya jika sekat warnet. Koplok. Aji buruk kayak itu. Ya udah ayo mau. Sendal di luar, Pan. Ini gimana nih si Uwa masalahnya kalau dia lagi galau dia suka nggak purunanaeun mu teradaek masak teradaek mere jajan ntar gua dahar gimana sama lu. Terus sekarang si Uwa malah nyuruh kita nyari cewek buat dia. Ya minimal nu daekeun we mu da hese sok. Atuh binining wae nu katelahna paling jelek ya mu di kampung ini da teu daekeun pan. Tapi sebenarnya nih si Uwa tuh kalau nyekil cewek jago loh. Cuman ya masalahnya kurang duit aja. Apal meureun zaman ayeuna. Ya ulah ting beneran. Nya. Muruhkeun we da ieu mah jeung pelampiasan Nya bisa, hungkul. cuman Kumaha? buruhna. Mending kitu we, Gus. Mu. Nih. Gua punya ide. Bisa. Oke. Bisa kali ya. Buru-buru. Bi, Weh, kesini betul, dulu, weh, Bi. Jangan weh, pergi weh, dulu, weh, Bi. weh, Kesini weh, dulu, weh, Bi. Assalamualaikum. Masih tidur aja gimana Naon, ini teh wae. Cicing lah leuleus keneh uwa lah. Can bebeunangan mah tong sok balik ieu teh keur nyeri hulu ya satas dicentangan ku Erling Haaland. Awewe tuh aya. Ya tuh sesuai pesanan Wak. Bener. Dua tuh udah. Aslina. Aslina lah. Nya. Nah, pokoknya ini cewek mual gagal. Tapi keula euy eta marane yakin teu eta manusia, soalna sekelas binining we teu daekeun pan ka uwa mah. Alah, kecantikan binining mah hanya seperempatnya ti si awewe ieu. Terus di eta geulis teu, ulah nu geulis lah. Udah sebenarnya ya gitu gelis tapi kumanya banget teh berbeda lah. Unik. Ya. Tapi keula ya uwa sate acana nuhun pisan ya uwa sok ngarepotkeun we marane hampura. Santai Wak. Oh. Kalau Wak kayak Kalem. ke siapa aja lah. Keula barudak ieu ke mun uwa panggih jeung si awewe eta marane sing ocesnya ame uwa teu geumpeur geuning. Nah, terus ieu imah kan berantakan ye nya mun bisa mah marane cet heula ieu ame rapih nya. Bisa meureun nya sapoe ayeuna mah ngecet heula. Kagok ku antar burik mau kesini ceweknya. Sugan lain ayeuna geus atuh nu penting mah ieu ruangan sing bareres terus semprotan ame sareungitnya.
itu awewena Gecan. disungguhan di luar. Iya wa, ini juga ruangan udah beres wa, pokoknya Tapi aman. eta geuning banget gitu juga kesemek. Iya tuh banget. Heula dengekeun ya sebenarnya wah ngahaja banget kieu teh. Jeung ke pas urang keluarga cuang nyanyi sambil jogetnya. Hayang apal we si awewena ilfil teh, lamun teu ilfil berarti tulus ka wa. Ya, mulai. Nah aku naon nu gelis loba nu bangor. Nah aku naon nu bangor loba nu gelis. Jega nama ngarasa asa aing hade rupa bisa payu kasasaha tungtungna jadi cilaka. Ya guys tong berlebihan teh jogetna era euy. Ayeuna Uwaek mempersembahkan lagu ya keur si Neng anu bercadar ieu. Ngan pas neuleuh kamu Capruk. jol beda hate nu nyieun urang embung ka ditu ka dieu nepi luna maya jeung Lisa Blackpink liwat hareupeun oge teu di dalam. Begitu sulit. Alah. Alah geus tong ditulikeun lah rujit geus nama langsung buka cadarna nya. Ayo buka, ayo buka, ayo buka, Wak. Ayo buka, buka. Set. Sadar langsung dari we.